Dina kahirupan sapopoe memang orang kudu bisa ngajaga lisan. Ulah saomong-omongna. Sok komo deui lamun omongan urang teh sompral. Ngaran kuring Bimo. Umur kuring ayeuna geus 28 tahun. Kuring salah sahiji karyawan di pabrik nu aya di Jalan Cibaligo, Cimahi Selatan. Asal kuring ti kota Garut. Di Bandung kuring ngumbara. Kurang leuwih geus 5 tahun. Kaasup gawe di pabrik eta. Kuring sok dilandisi corong. Kusabab kuring kaasup jelema anu asal ngomong, sompral, jeung jahil. Komo deui lamun soal jurig. Kuring sok jahil jang nyingsieunan ka babaturan. Tapi ka akhirna kuring cilaka ku pola sorangan dina kebiasaan kuring eta. Kejadian ieu kealaman basa kuring piknik akhir tahun. Harita kuring jeung babaturan kuring boga rencana rek piknik ka laut. Sanggeus ngobrol jeung kabeh babaturan, akhirna kuring jeung babaturan nya sepakat milih salah sahiji laut nu aya di Garut. Nyaeta ka Laut Santolo. Kuring jeung nu sejena ngarencanakeun indit ka Santolo teh malam minggu. Singket carita, kurang leuwih jam 10 peuting kuring jeung nu sejena caritana tepi ka pabrik tempat kuring digawe. Kuring jeung babaturan kuring rencana rek indit make mobil si Wandi. Manehna salah sahiji babaturan kuring. Harita jelema anu rek indit teh aya 8 urang. Geus tangtu harita nu nyupiran teh si Wandi. Kuring diuk digigireun si Wandi. Di jok tengah aya si Enok, Ahmad, jeung si Dede. Terus di jok paling tukang aya si Jajang, Lilis, jeung si Jainal. Saacana kuring jeung nu sejena can pernah ulin ka laut eta. Jeung ieu teh pangalaman piknik anu munggaran kuring jeung nu sejena. Ukur ngandelkeun aplikasi Waze
jang nunjukkeun arah kuring jeung nu sejenna Indit. Sanggeus ngadua, harita keneh si Wandi langsung ngahurungkeun mobil. Anu satuluyna Indit ngajalankeun mobil. Kaayaan dina jero mobil teh rame pisan. Kuring jeung nu sejenna salila di jalan ngobrol jeung heureuy. Memang siga biasana. Kuring masuk pada nanggap nepi ka nu sejenna seserian. Pamikir kuring arah teu sepi teuing. Kuring ngahurungkeun musik MP3. Lagu anu di setel teh nyieun kuring jeung nu sejenna jadi beuki maceuh. Kusabab kuring jeung nu sejenna jadi nyanyian. Kuring nyokot jalur teh ka Nagreg, anu satulina nyokot jalan ka Katuhu, nyaeta ka arah Garut. Harita kaayaan di sabudeureun Bandung masih keneh rame. Masih keneh loba jelema anu kukulintingan ka ditu ka dieu. Nepi ka kuring jeung nu sejenna kaluar ti jalan tol Cileunyi. Anu satuluyna asup ka jalan Ranca Ekek. Katempo ku kuring kendaraan anu aya di jalan eta mimiti rada sepi. Kan saeutik mobil anu lalar liwat eta jalan. Babaturan kuring anu tadina ngarobrol seserian ayeuna mah geus nungtutan sarare. Tapi aya oge anu masih keneh main HP. Kuring ngaheureuyan babaturan kuring anu can sare. Katempo ku kuring si Jainal masih kena nyawa HP sabari tungkul. Harita manehna ku kuring di toel. Bari diomongan tong loba ngalamun bisi kasabet kuring. Di omongan kitu si Jainal ngadon malikeun omongan ka kuring. Cenah tong sok saomong-omongna di tempat nu kieu mah ulah sompral bisi malik ka diri sorangan. Harita kuring ngan ukur nanggap omongan si Jainal bari seuri. Singket carita, harita geus jam 12:30 peuting. Kuring jeung nu sejenna istirahat heula sakedeung teu jauh ti daerah Ranca Bali. Kuring istirahat di salah sahiji warung nu aya di dinya. Di warung eta babaturan kuring aya anu ngadon ngopi, aya oge anu ngadahar mie. Babaturan kuring nu sejen oge masih kene aya nu sare di jero mobil. Caritana harita kuring keur ngaropi. Basa kuring keur ngopi,
Salah seorang anu ngajagaan eta warung nanya, Bade angkat ka mana nu kasep sareng nu geulis teh? Wengi-wengi kieu. Bade angkat ka Laut Santolo, Pak. Tebih keneh teh ti dieu, Pak. Oh, lumayan tebih. Tapi ade atuh hati-hati. Salian tirawan begal. Komo deui geus peuting-peuting kieu mah Jang. Jalanan ka dinya teh rada sanget. Maknya zaman kiwari masih kena usum jurig si bapak mah. Pak, lamun kuring papangi jeung jurig. Ku kuring balik diajak popotoan we Pak sakalian. si Wandi ngingetan kuring meh teu ngomong sompral. Cenah mah bahaya. Lamun ngomong hal-hal anu kararitu di tempat nu urang teu wawuh. Saliwat kuring ningali beungeut anu ngajagaan eta warung siga anu teu panuju ngadenge omongan kuring sarupaning kitu. Kurang leuwih satengah jam kuring jeung nu sejena istirahat di warung eta. Sanggeus kitu kuring jeung nu sejena boga niat langsung nuluykeun deui lalampahan. Salila di jalan, kuring ningali Kak Kenca jeung Kakak Tuhu nu tadina loba imah warga ayeuna mah geus mimiti sepi. Anu katempo ku kuring ngan aya pamandangan jalan jeung leuweung hungkul. Harita si Wandi husu ningali ka jalan. Kuring ningali ka tukang. Baturan kuring geus mimiti sarare deui. Didinya ngan kuring jeung si Wandi hungkul anu teu sareng. Di tengah-tengah basa si Wandi keur nyetir. Ujug-ujug Astagfirullah. Wan. Kunaon? Naon? si Wandi ngadadak ngeureunkeun mobil bari nyarita. Tadi sakolebat aya bayangan bodas. Ngaclog. Luncat ngaliwat jalaneun. Ningali naon si Wan? Eueuna naon oge. Capek teuing meureun maneh. Jadi tempoan hungkul. Geus. Lalaunan we majuna, lalaunan. Kuring nempo siga aya nu luncat bari ngaclog di hareup. Katempana mah siga pocong. Kuring langsung ninggali Kak Kenca jeung Kakak Tuhun mobil. Tapi basak kuring di tempoan. Sing horeng eueuhna naon. Ngadenge kitu kuring rada ruas. Tapi da puguh kuring mah teu nempona naon harita teh. Sanggeus kejadian kitu kuring anu teu ninggalina naon. Ting kunaon ayeuna mah rarasaan ka aya di mobil teh jadi asa karareueung. Singket carita kuring jeung nu sejena tepi di tempat eta. Basa nepi wanci geus janari. Geus jam 3 subuh. Kuring jeung nu sejena turun ti eta mobil. Babaturan kuring saware aya nu neang penginapan. Ngan si Dede anu masih keneh ngagoler dina jero mobil. Kuring turun ti mobil anu maksud rek neangan kamar mandi anu deket. Kuring ninggalkeun mobil. Tuluy leumpang
ka jalan anu rada sepi. Anu arahna beda jeung babaturan kuring anu sejena anu maksud rek neangan penginapan. Harita ngan kuring hungkul anu ngaliwatan jalan eta. Kuring nempohan sabudeureun eta tempat. Bener-bener kaayaan di sepi pisan. Ngan kaciri aya hiji WC umum anu aya di dinya. Kuring nuluykeun leumpang. Tapi ka ujug-ujug aya anu ngolebat satu kangen kuring. Harita kene kuring langsung ningali ka tukang. Tapi eueuh nanaon. Tapi tadi jelas karasa ku kuring aya anu ngolebat satu kangen kuring. Sanggeus katempona eueuh nanaon. Kuring leumpang deui muru ka WC anu aya di dinya. Harita mobil anu ditempakan ku kuring teh diparkir di handapeun tangkal kalapa. Sora ombak laut kadenge ku kuring. Kuring asup ka jero WC anu maksud kuring hayang kahampangan. Sajeroning kuring ke di jero WC dahara rasaan teh asa teu puguh karasana. Bulu punduk asa kuring kak. Tapi kuring teu malirek kana kaayaan eta. Ngan basa kuring ke di jero WC kuring ruas pisan. Kusabab kadenge ku kuring saluhureun WC aya anu ngaguprak. Siga aya nu maledog pas pisan palebah luhureun WC. Tapi pamikir kuring sigana wae kalakae dina tangkal anu murag pas ninggangna kana luhur WC. Kuring buru-buru keluar ti eta WC. Bari rurat reret ka palebah luhureun WC anu tadi diasupan ku kuring. Tapi da puguh eueuh nanaon. Eueuh anu aneh. Geus puguh kasampak eueuh nanaon mah nya kuring indi teh eta tempat. Maksud rek balik deui ke tempat mobil diparkir. Bari nungguan babaturan anu keneangan panginapan, maksud kuring rek cicing di jero mobil jeung si Dede anu masih kene sare harita teh. Kurang leuwih 10 meter di tempat mobil diparkir. Kuring rada ngarandeg. Nah, kuring katempo siga aya anu keur diuk cicing dina jok hareup sagigireun setir mobil. Puguh tempat eta mah tempat anu dipake diuk ku kuring. Moal kitu si Ahmad atawa anu sejena aya anu geus balik deui ka mobil. Tapi anu jadi aneh keur kuring
manehna teh diuk dina kaayaan siga anu jegreg, siga anu kaku katempona. Harita kuring nuluykeun deui lengkah ngadeukeutan eta mobil. Kurang leuwih kilometer deui ka eta mobil. Beuki sidik katempo ku kuring eta anu keur diuk di hareup teh. Nah bet dibuleun ku kain bodas anu geus kotor. Pala luhur sirahna siga ku kuncungan anu saeutik rada ngulahek ka handap. Jeung anu anehna ku kuring harita ojol-ojol kaangse ku kuring di sabuduran eta tempat kaangse bau hanyir anu kacida. Siga bau bangke anu geus lila. Kuring jadi penasaran karena eta kaayaan. Kuring nempo ka satu kangeunana kapala bajok tengah. Kasampak si Dede masih kene sare di jero mobil. Posisina diuk bari nyarande dina kursi. Nempok itu kuring jadi bingung. Lu saha atau anu diuk di hareup teh. Harita kuring ngalengkah lalaunan ka sagigireun mobil. Kepala bahareupna tempat jalma anu katempo ku kuring diuk teh bau bangke beuki ka ambe nyegok pisan. Barang geus aya di sagigireun kaca mobil palebah jelema eta diuk kuring reuas kacida katempo ku kuring anu diuk dina jero mobil palebah hareup teh. Hah? Si horeng pocong. Beungeutna korodok jeung geuneug. Panona katempo bodas kabeh. Hamna saeutik rada calawak. Alah tak ruas kacida. Harita kene kuring ngajengkang ka tukang. Anu satulina kuring labuh bari panon teu leupas nempok anu makhluk eta. Manehna oge mencorong ka kuring bari katempo hawana pasta eta pocong ngaheap kana kaca mobil. Teu anta parah deui nempok kajadian kitu. Kuring langsung lumpat ka jauhan eta patempatan. Anu maksud rek neangan babaturan kuring anu sejen. Can jauh teh eta tempat. Bakat tingku rasa kasieun. Kuring teu nempo jalaneun. Anu harita kuring ditajong kana batu anu aya di jalan. Harita kene kuring tisungkruk. Anu satulina kuring kapaehan. Teu inget di bumi alam. Kuring sadar deui sanggeus diharudangkeun kudu jadi babaturan kuring nu sejena. Kaasup si Dede anu tadina katempo ku kuring keur sare dina jero mobil. Maranehna ngarasa heran kunaon kuring ngagoler di palebah dinya. Sanggeus rada reureuh karuas kuring nyaritakeun kejadian anu ku kuring di alaman ka si Wandi jeung nu sejena.
Si Wandi nanya, kumaha wujud eta makhluk teh? Sanggeus dicaritakeun ku kuring, geuning eta makhluk teh sarua siga makhluk anu katempo ku si Wandi anu tadi aya di hareupeun mobil basa di daerah Cisewu. Si Wandi ningali jelas eta pocong meuntas di hareupeun mobil. Basa kuring jeung si Wandi keur nyarita kitu, babaturan kuring nu sejen ngadon ngomong, cenah eta mangan hayang nyingsieunan maranehna. Maranehna teu percayaeun. Kuring teu nanggapan omongan maranehna. Pamikir kuring, kumaha maranehna rek percaya tawa henteu. Kuring mikir sigana eta pocong teh puguh nuturkeun kuring jeung nu sejena di jalan Cisewu anu cenah mah sanget. Jeung nuturkeun kuring peda omongan kuring anu sompral salila di jalan. Kuring ayeuna percaya yen tina omongan jeung kalakuan kudu dijaga. Lamun rek indit ke tempat anu can pernah ku urang dianjangan. Di harita kuring kapok tah hayang deui ngomong sompral. Anu balu karena ngajadikeun ngalaman pengalaman pikasieun